Bismillah abdi ngawitan macakeun ieu nazoman mugi janten kasaean ulah janten kaawonan maksudna ieu nazoman ngemulakeun ulalieun hapunten kanu can terang abdi sejang ngawartosan eling-eling para istri masing nyaah kana diri tutup aurat masing buni eta teh parentah Gusti katerangan tina Quran nutup aurat kawajiban pikeun istri anu Islam pameget ge teu kasingsal oratna ka para istri sadaya badan tutupan dampal panangan jeung rarai eta mah wios katingal upami nganggo raksukan kaena sing serba lebar teu kenging ngepaskeun badan eta parentah Pangeran ayeuna tos akhir zaman seueur istri kalewihan nutup badan suka kahayang nganggo acuk dapon nyangsang istri di zaman kiwari niru-niru kalalaki nganggo acuk mani nyeksi narik birahi lalaki teu saalit para istri kabawa masa kiwari kana aturan parantos lali nutup aurat henteu buni taya hukum nu miwarang nutup aurat sakahayang nganggo calana pas-pasan aurat kapendekan lamun parang nganggo tudung ngan ukur jadi hiasan lamun pareng nganggo tudung pedah rek pangaosan.
mosan sing hawatos kana badan sing emut kana ancaman jahanam teh tos ngantosan mun urang tos di